Iya, cerita orang di masa lalu. Baheula orang pernah nyanyiakeun lalaki anu bener-benernya tapi orang sadar orang angkuh ego orang nu heuras anu nyieun segalana hancur, rasa bogoh anu geus manteng nyiksa ka diri sorangan. Orang kajebak di posisi bingung, sakapeng mah sok hayang merjuangkeun nuturkeun ka hayang hate, tapi bingung. Orang sadar orang tega ngaganggu anu jadi babaturan keur bahagia ngan doa anu bisa ngarubah sagalana. Mugia di kahirupan hareup selanjutna orang bisa diicikeun. Siap lah, tim dekeng. Siap. Oke, Atuh. bisa siapkan lahir batinnya. Mun jatuh cinta pasti kudu siap nyari hati. Nyata eta. Kudu siap ya, kudu. Ya betul. Wayah nanya. Kayak dibantuan. Kalah kita. Kalau ngira hati kena laki, gampang jadi laki bisa jadi matak ya. Mitos ge percaya weh. Bisa jadi karma, abi mah. Bayar banget kerjaannya kadila. Saya kumaha dilawen ke nama. Gila. Hei. Kemana tuh? Jadi bela. Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Rumah sayang. Sok atuh. Abi keheul ih. Kunaon? Aya laki hiji manipati sebelum teh. Hayo yang udah kayak bisa teh hayang kan komo di abi dua kabogoh geuning kan arapa. Ni aral. Nu mana emang saha? Si Ali. Harapan si teh Nisa oge Naon? henteu teh Nisa bogoh kada di sorangan. Aku mencintaiku teh Ya, Nah emang kumaha kitu? Apa nih? Nah ada kumanya ada masuk risi gini nya mah udah gitu teh. Entak kumanya meninggal di udah gitu teh sok kayak gitu. Nah kami ongkos cigah nanti isun. Tapi ngudang-ngudangnya Kenapa nanti isun, Ih, kalem, kalian mah nggak tahu. socool. Ih, aku teh aral. Geuning gerit oge heueuh, ih anjir. Sok, abi teh geus bawa ka bobo, abi geus ngomongnya, abi geus bawa ka bobo. Hayu eta ngudak geuningan. Nah, kitu heueuh lawan kitu. Terus ke tempat mah ge heueuh socool geuningannya nya kalem ti isun. Kok meureun sakit. Umok teh kan ari orang Sunda mah geuningan tara kulturan socool we geuningan ari orang Sunda mah kumaha. oh atuh. Risih emang kumaha sih eta teh? Mah hayangna nah pangbantuan ke abi lah gitu senang ngajauh gitu kumaha carana. Nah emang teu boga hate dila. Ya Allah tak aya saeutik pun. Nah cenah mah ganteng. Heueuh cenah kasep. Cek saha astagfirullah. Cenah anu ngomong cenah kasep bager. Ih meni sedih. Mata ayeuna kelepek-kelepek oge meureun. Kayana sakitu geuningan. Ning apalnya tadi ge meni kiceup-kiceupan. Wah, Ih abah sok risih. genit geuningannya. Nah kumaha? Gak mau nyangka. Mun kalian jadi abi mah bakal ngarasakeun. Geli atunya ai kitu mah. Bener dah. Katempona cool heueuh kalem tapi geuningannya anjir. Apa demi cinta? Demi cintaku padamu. Iya. Enggak iya tuh enggak mau. Iya, puguh abi bogoh di ka awewe. Aya tuh orang Biasa ya. bisa kasih lah yuk. Ayo atuh. Geus luar. Nah, naon? Hah? Nah, iya. Aduh. Itu bisa dia ke ieu cemburuan tadi itu. Itu
Fred. Di dieu eta tadi ge. Naon aya naon emang? Nu benar, Fred. Ali mana ya? Ali pabrik. Nu benar di mana, Fred? Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Si Dila lainnya. Benar eta mah jika si Dila kebenaran orang mere minuman. Lagi ngapain sih? Ngobrol atuh naon deui. Be aja. Kebetulan tadi Nun ya. Tong sebaik gerak ih. Naon coba? suka kali. Oh iya, udah nerima kado dari Sukati. Kado naon sih asa teu kudu deh. Kado spesial buat dia. Yang masih dulu. Kado naon deui sih? Teu apal. Ya udah tuh pamit dulu. Dah. Naon di picin ah hentong. Kebang aya abdi. Ah, bisanya. Si Andi teh pokoknya kadila tas mundur kieu cara nama Kenaon? Sekalamu kenaonnya? Tuh kurang naon abdi ini lagi. Nah, Kemana? Karena ieu badan sangat sok. Hati-hatinya. Mengapa aku berharap padamu? Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Jelas-jelas kau tak menginginkan aku. Guys, ayah. Jangan bilang-bilang tahu dari saya ya. Si Dila dikodain sama si Ali. Yang guys, non Fred. Ya udah aku pergi dulu ya. Halo. Halo yo. Ke di mana yo? Ke di Buyumas, ke Dahar. Oh, kadari euy aja kan baru dah kabeh. Iya aya nu nya gara-gara euy. Oh. Oke, tuh kagok di mana gitu? Oh, biasa di markas. Oke, siap. Kedeng-deng meluncur tadinya nya. Buru-buru. Sip. Mana tuh Aden nih lulus lah. Iya, ya. Koreo biasa. Apa ya umurnya Aden lah. Itu, Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam.
Marana euy. Iya geus dibui Mas. Ayana barewas lah. Cerga lah. Kumaha ya naon ieu teh? Bro. Iya anjing. Kaboga aing diheureyan ku si Ali. Si Ali mana Si Ali pagawe di pabrik. Sapabrikan jeung barudak jeung urang. Heeh. Oh, saya mah anjing udah porengis tuh. Urang budak alung geunak leutik. geus urang gebugan anjing. Tong digebugan anjing bikeun kana kucing. Kewe cenah dadak ngaliwat. Oh, ngaliwat ka dieu? Heuh. Dagoan. Baik dagoan. Tahu we pantau. Balik-balikna sok ka dieu, balikna sok ka dieu. Oke urang pegat. Mana hafal aja mana? Hafal anjing masuk urang. Aing beja di si Preti anjing bieu ka dieu. Oh, si Preti Heeh. ngomong. Si Preti. Si Pret heueuh. Kabogoh maneh. Mun gitik si Suryo anjing. Si Preti wae. Mun gitik. Oke, dagoan ku Suryo anjing. Kewe sakedeung deui urang. Urang cegat bakal kadi sakedeung deui. Cara PTAI di cinta ditolak di kaisa ngucur teh sarudek teh poe ayeuna tuh mesin we pegatan bener ieu sahate jeung urang anu mesin euy ieu mah kudu balik ieu mah kieu carana mah moal pugu moal bener gawe ieu simpang simbol. Enggak sih benar. Itu si Ali euy. Mana? Oh, ku aing anjing nu kieu mah. Ayo samperkan ayo. Li ka dieu heula li aya piobrolan li. Heuli maneh ngaheureyan ka boga urang euy. Geula ka boga nu mana eta? Eta si Dila maneh tong api-api. Dila. Oh, anu kitu patut biar ku urang bogokan jelema kitu. Lares ya. Geus gebugan we. Si awan ini hiji sok ada ieu. Anjing. Nu ngajol ka dia jauh. Anjing getian sih ieu. Wah, si anjing. Ayo anjing ini tah. Ayo. Kabur. Ah, jong-jon aya nama dendam urang geus kalampiaskeun ka si Ali. Tapi hariwang euy nepi ka pingsan kitu mah sapaur kumaha onang bodoh ah lain urang. Mang, kunaon mang ya? Kadi itu si anjing ka ambil urusan. Ayo nyatunya. Hei, Eron. Itu tadi aya nu pingsan. Di mana? Ayo Dira. Dira lagi. Ari sia kalah ka diri. Kadi itu mantap. Suryo. Mang Ali, Mang Suryo nanaon lagi? Ieu kunaon? Teuing urang teu
Apalna naon ieu mah dari titah? Dititah kusaha? Kabogo maneh? Gila. Abi teh nyaho naon teteh. Oh, teh naon asli di titah mun teh di titah mah. Ayo, orang jangan paham dia. Bumi ini terhenti, tak putari matahari, bulan pun tak menerangi sisi gelap hati ini, bintang pun tak menghiasi gelapnya langit malam ini, dan aku diam bersedih melepaskan engkau pergi. Senyum indahmu menanti, tinggalkan luka di hati. Aku telah salah memilih, hanya kau yang mencintai. Awas, Pak. Ketemu atuh.